Wargi sadayana satacan simkuring awitan, ieu aya contoh diantara sana unjuk pihatur calagara. Hatani nu kasebat laporan ketua panitia dina acara sapertos wae miemut proklamasi kemerdekaan. Ayo sami ngawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du ya fataya ali atuh timpa-tipayun mangga urang nyangkeun puji sareng syukur ka Zatil Rabbi kudu hirodah mantenna nyarengan urang sadayana samuga wis hamdalah nu jadi sasakna rasa pikeun muja kana kawasa ieu gi nur rahmat pangeran duang tiasa kempel ngariung di haplah anu pamugi mubuan poka. Anu kalintang dipihormat Bapak Camat Kecamatan Cimalaka. Anu sami dipihormat Bapak Kepala Desa Sakecamatan Cimalaka. Anu sami dipihormat wargi bari sadaya di rekan Calagara miemut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nu ke-78. Anu sami dipedeuh ade-ade di Paski Braka sareng Nusanesna. Oke, hadirin tamu undangan anu kalintang anu sami-sami dipihormat kusimkuring. Wargi sadayana tangtos sedina ika sempetan simkuring sejang ngadugikeun unjuk pihatur calagara. Utami dikawitan ku tangtos nepang wanoh diri simkuring nyaeta pupuh calagara wasta maupun Ahmad Suya kalangkungan ieu wasilah sejang ngadugikeun samuga wis lumangsungna acara miemut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nu ke-78 di kecamatan ieu. Pergi kauninga kantosna dina salami lumangsungna miemut hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia nu ke-78 nyaeta simkuring hasil ngadeg-degkeun ataupun ngadeheuskeun samuga wis kasenian sareng tradisi oge kuliner ataupun katuangan samalih aya nu ngarojong ku fashion oge tangtosna saneskeun oge kendaraan-kendaraan anu sami hadir di spot sawang-sawangan yang mau ngupikeun rumojongna dina kemet diten tulaten kana rumawat tanah pusaka rumawat Indonesia. Samuga wis tangtosna kaparigelan kasebat didukung ku kaparigelanana dihotahatna para panitia atawi calagara tiwit pupuh dugikeun ka seksi bidang masing-masing atawi seksi bidang sawang-sawangan. Di antawisna wae hasil marantena tidak kelihar mangintenan di sabudeureun ieu kecamatan nu akhirna kakempalkeun waragan kirang langkung 15 juta. Kanggo biaya maintenan samuga wis lumangsungna miemut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Atuh pengeluaran oge hampir berbanding lurus pangda sareng eta tanapi ciples pisan istilahna. Kunaon disebutkeun margi tangtosna aya paripaos sakirincing ning duit sakocopok ning bogo. Pugu-pugu truk limun murah disangke artos. Pugu-pugu bogo anu ngalangkung anu ngaliwat dina warungan disangka nanti kadal atanapi kadal ngaliwat di warungan disangka ngocopok na bogo. Bulan nama boh pilih aya sakwa sangka anu awon musim kuning didugikeun hamun kawis unjuk pihatur ngeunaan RAB sareng hasil dina kaparigelan panitia namun tangtosan bakal di print out tapi kalau kaputamianana dina PDF anu saja dibagikeun ka tiap person anu dikapalai dalam nyugikeun eta tangtosna dina unjuk pihatur simkuring cinekna mugi-mugi naon anu janten nembe kabingah kurang sadayana sing janten kabingah sadayana tangtosna wargi sadayana sami rawuh di dieu ulah kangantun yen urang teh nuju dina wirah kabingah nyata ku miemut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Simkuring salaku salagara miharep pisan dukungan atawa mirojonganana di mana tahun-tahun anu bakal datang urang pemugi ditepangkeun deui sareng hari proklamasi ataupun miemut dinten proklamasi kemerdekaan. Penutup caturna daya kajaba lintang disungkuring sok boh bilih dina kalepatan nonton seueur ti pribadi sungkuring salaku pupuh calagara nu seueur pisan kalepatan teu aya pasukan anu lepat lintang ti pupuhun anu lepat teh eta komandan pasti tanggal waler kana sanes kalepatan anu tumali sareng ieu kagiatan sadayana tangtos miharep dina kasayanana atuh tangtosna daya di kajaba lintang ti urang nyuhunkeun naon atuh kitu teh pangulejeng di kana wargi sadayana oge simun ngawilejengkeun ka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nu ke-78 oge urang miharep
naon anu janten tengkah urang teh kenging barokah mugumanten Allah jalla jalla anu akhirna pada melandunya ieu singkat cangking janten pada melandunya akhirat jaga sakitu nu kapiatur tutus langkung pangalang bobor sapanuncan sabakan eta kau jagung tuhur menangunun badan tang samudra nadagung cukup lumur jembar hampura nu kateda wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi